Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal rukun iman. Ari rukun iman eta aya genep perkara. Hiji kudu ngimankeun kana ayana Allah. Kadua kudu ngimankeun kana sakabeh malaikatna Allah. Katilu kudu ngimankeun kana sakabeh kitabna Allah. Kaopat kudu ngimankeun kana sakabeh utusanana Allah. Kalima kudu ngimankeun kana poe akhir. Kagenep kudu ngimankeun kana papasten. Papasten hade, papasten goreng eta datangna ti Allah. Papasten hade kudu dilakonan, papasten goreng kudu disingkahan. Pasal sarasana iman. Ari sarasana iman eta aya 7 perkara. Hiji al-bulugu tegasna kudu balik. Kadua wal aqlu tegasna kudu boga akal. Katilu babulugu da'wa tegasna kudu datang pagajakna rasul. Kaopat wa alla yastahilla ma ajma ala tahrimihi tegasna ulah ngahalalkeun si jalma teh kana rupa-rupa barang anu geus rempug imam anu opat kana haromna eta barang saperti zina, maling, tinggal sakabeh anu wajib jeung sajabat eta. Kalima wa alla yuharrima ma ajma ala halihi tegasna ulah ngaharomkeun si jalma teh kana rupa-rupa barang anu geus rempug imam anu opat kana halalna eta barang saperti jual beli jeung nikah jeung liana. Kagenep wa alla yungkiru ma ajma ala wujubihi aw nudbihi tegasna ulah ngingkarkeun si jalma teh kana rupa-rupa barang anu geus rempug imam anu opat kana wajibna eta barang atawa sunatna. Katujuh wa alla yaf'ala aw yaqula ma ajma ala kufri bihi tegasna ulah migawe si jalma teh kana rupa-rupa barang anu geus rempug imam anu opat kana mata kufurna eta barang.